Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuhunkeun dorong doana kanggo Bapak Maksud di Pangkalan, putra nama Omo, anjeunna parantos mulik rahmatullah. Kurang doakeun kurang sadayana, mudah-mudahan nalika pupusna tercatat sebagai ahdina Allah. Dihapunten sadaya dosana, ditampi sadaya amal ibadahna, ditempatkeun dina tempat nu sae di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula wargina nu dikantun muga-muga dipaparin kasabaran katawakalan, ditaikeun derajat dunya sareng akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina kantunaon aja. Idma min waqtin kantuna ta. Ila muallif fi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma min waktin, karana eueuh tina waktu. Ai halin tegasna tingkah nu aya dina eta waktu, maksudna yaridu anu datang itu hal atau waktu. Illa walillahi angin eta tetep ka Allah. Alaika anu wajib ka anjeun, bihi dina eta hal atau waktu. Hakun jadidun, ari hak anu anyar. Wa amrun akidun, jeung perkara anu kuat. Wa ari itu kaul eta bimakna ma kalawan maknana kaul qoblahu anu samemehna itu kaul. Ae fala yasauka, tegasna maka teu ngalegakeun ka anjeun naon illa antuwafia, angin yen nyumponan anjeun haqqahu kana hakna itu waktu. Fayamna'uka, maka nyegah ka anjeun naon istigoluka, katungkulna anjeun bihaqihi kuhatna eta waktu, anistigolika tina katungkulna anjeun
bihaqqi ma kalawan hakna perkara pataka nu lepot itu ma ka anjeun. Walida maka kuayana gitu kola ngadawu musonif pakai patah di rekumaha ngodoanana anjeun ihi dina waktu hak koberihi kana hak lian waktu mimatina perkara patakan lepot itu ma ka anjeun wa anta sedangkan ari anjeun etalam takdi teu bisa ngodoan anjeun haqqallahi kana hak Allah bihi dina eta waktu. Posa kitu heula panjang keneh lolakonna. Masih keneh ngabahas hikmah anu ka 188. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 188 teh nyarioskeun masalah hak. Ari hak Allah teh seueur nu matak dibahasakeunana hukukun pirang-pirang hak. Ari hukuk teh ceuk kamari kabagi dua. Hiji hukukun fil awqat, kadua hukukul awqat. Dua ceuk kamari. Hak Allah teh pirang-pirang hak Allah teh kabagi dua. Aya nu disebut hukukun fil awqat, aya nu disebut hukukul awqat. Ari maknana hukukun fil awqat, pirang-pirang hak Allah dina eta waktu anu disebut kewajiban abdina dina eta waktu tina pagawean anu bangsa jasmani. Tah kitu manana disebut hukukun pikeun Allah, disebut kewajiban pikeun abdina. Pirang-pirang hak Allah dina eta waktu disebut pirang-pirang kewajiban abdina dina eta waktu anu bangsa amalut dohiro, anu bangsa amal dohir seperti sholat, puasa, wiridan, eta disebut amalun jasmaniyatun, amalul jawari disebut. Amalul jawari nu jadi kewajiban pikeun abdina disebut hak Allah dina eta waktu disebutna hukukun fil awqat ngaranna. Itu diibaratkeunana ku ahli ma'rifat. Jadi bahasa hukukun fil awqat teh kewajiban pirang-pirang abdina nu bangsa amal dohir dina eta waktu. Itu eta maknana hukukun fil awqat. Kadua hukukul awqat. Ini bukan kamari teh. Kadua hukukul awqat, pirang-pirang hak Allah dina eta waktu anu disebut pirang-pirang kewajiban pikeun abdina dina eta waktu anu bangsa amalun batiniyatun,
Nu tadi mah ibadatun dhahiratun, nu ayeuna mah ibadatun batiniyatun. Itu. Atau bahasana muamalatul batiniyah bisa. Disebutna hukukul awqat. Jadi pirang-pirang kewajiban abdina dina eta waktu nu bangsa amalun batiniyah disebutna hukukul awqat. Teu make fi. Jadi aya kewajiban pagawean nu bangsa jasmani, aya kewajiban anu pagawean nu bangsa rohani. Gitu. Aya kewajiban ibadah nu bangsa jasmani, aya kewajiban ibadah nu bangsa rohani. Tak gitu. Kewajiban ibadah nu bangsa jasmani disebutna hukukun fil awqat. Anu bangsa rohani disebutna hukukul awqat. Perbedaanana amal bangsa jasmani mah yumkinu qada'uha, mungkin ngodoa. Nah, bisa diganti dina waktu anu sajen, teu kudu waktu nu eta. Itu bisa dipigawe dina waktu anu sejen. Naon sababna? Karena teu sakabehna waktu didinya kudu diisi ku eta amalul jawari. Seperti waktu lohor, dur lohor jam 12. Wajib salat lohor. Nah dina sakabeh waktu dieusian ku salat lohor terus ngaduglug teu? Teu. Salat lohor sabaraha rakaat? 4 rakaat dipigawe paling sabaraha? Paling banter 10 menit atau 5 menit. Salat cileunjang mah 1 menit ge alus. Culang cibeung bari gancang salat cileunjang teh. 1 menit ge anggeus itu mah. Jadi loba kosong ka ditu, kosong. Mata kalau mun haek salat lohor tadi aya udur, urang sare di jam 11. Ingat-ingat jam 5. Panteku si lohor. Kasarea. Bisa sholat lohor dipigawe dina waktu asar. Karena waktu asar teh teu kabeh aku sholat asar. Beda jeung dina hukukul awqat. Hukukul awqat mah la yumkinu qada'uha. Teu bisa dikodoan. Naon sababna? Dina sakabeh waktu wajib ngalaksanakeunana. Naon hak eta waktu. Salagi menang nikmat wajib syukur dina sejero menang nikmat. Maka lamun keur waktu menang nikmat urang teu syukur rek dikodoan ke waktu menang baliat. Waktu menang baliat diisi kabeh ku sabar. Waktu pikeun syukur. Jelas. Cok udah mikir bosan. Bener. Jadi pikeun amal batiniyah mah la yumkinu qada'uha. Hak Allah nu bangsa batiniyah, ibadah batiniyah la yumkinu qada'uha. Sabab dina eta waktu kabeh kudu diisi. Waktu nikmat 3 bulan kudu syukur. Da kieu meunang nikmat 3 bulan, sapoe syukuranna mah teu begitu. Kudu diisi kabeh ku naon? Hukukul awqat. Tah bangsa syukur teh tetep disebutna hakna eta waktu. Maka waktu urang menang nikmat lamun urang teh syukur di hadrat Allah, waktu bakal nuntut ka urang ge karena urang teu nyumponan hak waktu. Artina Allah bakal nuntut ka urang karena anjeun teu bisa nyumponan hak uing ceuk Allah dina eta waktu anu dibikeun ka anjeun. Anu cek kamari waktu sabaraha hukukul awqat aya
nikmat, baliat, taat, maksiat. Kerja mak nu geus paham kana eta hukukul awqat atuh hirup urang teu diringkeskeun dina 4 waktu. Hirup urang diringkeskeun dina 4 waktu nyaritakeun hirup teh. Malah anu karanapanana mah teu bisa bareng 4 teh henteu. Mun teu keur nikmat keur bali, mun teu keur taat keur maksiat. Berarti 2. Urang teh hate kudu nalungtik bisi teu nyumponan hak waktu dina 2 waktu. Itu ukur 2 rupa pira kudu kataliti hate. Minggawe 2 rupa. Ngan lolobana mah teu mikiran nyumponan hak waktu nu wajib dipigawe ku hate dina eta 2 waktu. Tapi lolobana mah naon cing berusaha pikeun mudah kahayang nafsu dina 2 waktu ta eta meunang nikmat mudah kahayang nafsu dina keur boga nikmat maka nikmat dipake sarana pikeun ngalajur nafsu jadi budak nafsu meunang nikmat jadi budak nafsu. Lamun tertaat keur maksiat, keur taat jadi budak nafsu keneh. Nu matak dina taatna ujub, ria, ari ria jeung ujub teh pagawean nu dipikahayang ku nafsu. Dina salat ge jadi budak nafsu. Ira jadi abdi Allah tiso. Kari gampang mikirna sakitu. Aduh, salat jadi budak nafsu. Menang nikmat dipake sarana keur nyumponan kahayang nafsu jadi budak nafsu. Padahal urang paham ku Allah dijieun di dunia teh misi-misi pendidikan naon cing memanusiakan manusia ceuk ki cokrong. Lamun ceuk basa santri mah mencetak insanun kamilun. Waliullah didamel ku Allah pikeun ngadidik abdi Allah supaya jadi insan kamil. Ari insan kamil teh nu kumaha? Lain sampurna seperti Allah insan kamil teh. Insan kamil teh ya manusia anu sampurna logat harfiahna mah. Mana nama padahal insan kamil teh naon? Insan kamil teh pagawean jasmanina ibadah, batina ubudiyah jeung abudah. Nah itu insan kami. Cek bahasa sederhana mah jadi jalma nu ibadah bari wusul hatena ka Allah. Nu sakitu. Nu matak penjabaran memanusiakan manusia teh ceki cokro tadi ngajabarkeun insan kamil teh mana? Dididik jalma, diguruan ku guru mursyid supaya sadar dirina aya anu nyieun. Mun pinter lain pinter kuring tapi aya nu minterkeun. Mun bisa lain bisa kuring bisa teh aya nu ngabisakeun. Nu matak jalma pinter moal sombong ku kapinteranna sabab sadar ya pinter teh anu nyieun sa Allah anu minterkeun pinter sasebat ku Allah dipin. Matak aya jalma nu pinter cabut teh kapinteranna bodoh. Kiai anu pinter teh segala katalar, dokter budakna nalar terus. Segala bisa, nepi ka kasohor we munjid leulempangan. Atawa jadi jalma anu pasagi ilmuna. Dina ilmu dohir nalar. Boro-boro alfiah 1000 bait. Ikna Fathul Wahab ditalar. Fathul Mu'in opat jilid ditalar. Katalar. Oh mau ukur hikam 270-an hikmah mah. Dan 270 poe ge sapoe hiji katalar. Tunggu sisa tahun katalar. Urang geus katalar hikam teh. Jangan ada teranalah. Bola sebat eta jalma
diketuk ku ilmu nahu. Disorban ku ilmu bayan, dikupiah ku alfiah, diteplek ku ilmu mantek. Wah, lu hebat, bukan nampas lagi. Eta teh dipinterkeun ku al, dicabut teh kapinteranana. So, kolot saeutik pikun. Mana dipikun teh cing? Dicabut kecerdasan ku Allah, pohon. Pohon. Bor-bor alfiah 1000 bet. Imah lawan hiji teu kapangi balik di masjid pindah ka imah batur. Subhan imah euy kitu jadi. Cek Allah mana kapinteran nama-nama bajar mana boga pinter mana dicabut ku aing teu bisa nanaon. Mata lamun urang masuk ka hiji pendidikan tapi terikeun sadar diri aya nu nyieun, pinter uing nu pinter, bisa kuring nu bisa. Eta bodoh kene mah disebutkeun teh. Cek ahli Allah mah. Oh, udah gelar geus profesor, tapi bisa diakukeun uing bisa. Bodoh kene mah cek ahli Allah mah disebutna. Nah gitu. Nu kadua kudu nyaho ka anu nyieun, sadar diri aya nyieun, nyaho ka anu nyieun. Saha nu ngadamel pinter di urang teh? Allah. Saha nu ngahirupkeun urang teh? Allah. Teu ngahirup. Saha anu ngabisakeun urang? Allah. Tadi mah geus dua da. Nu katilu paham keur naon ku Allah nu matak dijieun. Naon sababna nu matak Allah ngagelarkeun diri urang ka alam mulki ka dieu cisok. Supaya naon? Supaya ibadah ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya ibadah ke Allah. Tanyakeun deui ibadah nu kumaha Gusti? Moga. Ibadah nu kumaha Gusti? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah bari hate tong musyrik saeutik oge. Oh. Ari hate anu teu musyrik teh nu kumaha? Nu tajalli ka Allah. Salagi can tajali, jalma masih kena kancikan di mana ku musyrik. Musyrik jali atau musyrik khafi. Aya saeutik mah. Artina musyrik khafi teh musyrik saeutik di. Itu menakdir itu wala tusyriku bihi syai'a, syai'a teh saeutik oge ulah. Begitu. Musyrik khafi. Nalika urang ibadah ke Allah Ta'ala teh ulah aya musyrik saeutik oge, tak gitu. Berarti kudu bari tajalli ka Allah. Dibahasakeun ku bahasa nu sederhana ibadahu usul. Eta ibarat ahli hakikat. Urang digelarkeun di dunia ku Allah teh supaya ibadah usul ka Allah. Kumaha ibadah usul teh? Nyaeta nu jasmaniana nyumpona nu kukun fil awqat, rohaniana nyumpona nu kukul awqat. Jadi ngaji teh teu kudu loba-loba atuh ngaji teh. Ibadah usul teh artina nyumponan hak waktu jeung nyumponan naon hak dina eta waktu sakitu. Ibadah jasmania jeung ibadah rohani disebutna ibadah usul. Tah kitu. Ngan ibadah teh seueur ringkaskeun we ayeuna. Ringkaskeun di mana? Di nu opat. Nikmat, balia, taat, maksiat. Tah kitu. Itu kudu riweuh mikiranana. Tah mata ayeuna berbicara tentang manusia. Manusia Allah ngadamel surga jeung neraka. Nu bagja di ka surgakeun, nu cilaka ka neraka. Ka nerakakeun, nu salamet anu cilaka. Mana nu salamet teh atuh? Nah ieu. Nu salamet teh nu nyumponan naon? Nu migawe hukukul fil awqat jeung hukukul awqat. Itu
Sanajan nyaritakeun sanajan aya nyumponan hukukun fil auqat, lamun hukukul auqat teu kacumponan, teu kaasupkeun. Bagja, naon sababna? Aya nu leungit. Hak Allah can kacumponan nu bangsa batiniah. Bangsa zahir geus dicumponan, hak Allah ngan bangsa batiniah can kacumponan. Eta teh ibadah ngan eueuh ubudiyah jeung abudah ceuk basa santri mah. Aya nama diringkaskeun bahasa teh ulah kulit ka mana-mana nya. Oh. Aya ngopi ka surga mikiran jauh teuing ka ditu ka dieu. Oh, aya nu ringkaskeun we geus lah. Berbicara tentang manusia teh kabagi dua, aya nu untung, aya nu rugi. Ya sakitulah. Mending untung mending rugi. Untung. Kalau mending untung kudu kumaha sangkan untung. Tah ieu hari kitu. Tuluy ibarat sejenna naon? Aya nu salamet, aya nu cilaka. Mending cilaka mending salamet. Sangkan salamet kudu kumaha. Tah gitu. Kalau mikirna saeutik kudu jauh teuing mikir jauh. Keur mah otak teu pati gede. Di bawah mikir anu loba ripuh. Terus bahasa sejenna deui sederhanakeun. Aya ahli surga, aya ahli neraka. Mending jadi ahli surga, mending jadi ahli neraka. Supaya jadi ahli surga kudu kumaha? Kitu mikirna gampang. Nya diringkaskeun mah ngajina ringkas. Teu kudu jauh-jauh lah. Belot heula ieu mah rek ka Jakarta muter-muter heula ka ditu, ka Cirebon heula. Udah pantura geus ngan jalan anu ringkas mikirna heula. Geus nyaho jalan anu ringkas, nyaho jalan anu jauh masa. Kan ari kieu mah gampang nyaritana mah. Jalma nu untung, jalma nu rugi. Aya jalma anu salamet, aya jalma anu cilaka. Aya ahli surga, aya ahli neraka. Lamun hayang jadi ahli bagja, hayang jadi jalma anu untung, mung jadi jalma anu cilaka. Tah kantun nah ku Allah dibere waktu anu untung, dibere waktu anu cilaka. Da ieu karek eta nyarita geunana. Tergantung waktu nu dibikeun ku Allah ka anjeun. Tah kitu cilaka jeung bagja mah. Waktu kabagi dua. Hiji waktu sa'ada, kadua waktu khosaro. Geus begikeun. Oh. Manusia rek untung rek rugi, rek cilaka rek bagja tergantung manehanana ku Allah dibere waktu. Waktu sa'ada, waktu khosaro. Waktu kabagi dua. Waktu sa'adah teh waktu bagja. Waktu khosaro waktu rugi. Waktu rugi, waktu penyesalan. Waktu sa'adah nyaeta waktu anu nalika anjeun nyumponan pirang-pirang hak eta waktu. Geus kitu. Nyaeta waktu nalika anjeun nyumponan hakna eta pirang-pirang waktu. Eta waktu sa'adah disebutna. Datang waktu lohor orang kalah kanyingkahan sholat, berarti waktu khosaro. Tak engke waktu nu eta jadi waktu penyesalan di hadapan Allah. Ceurik nalangsa ari rugi, sok aya bejana nu seserian rugi. Di akhirat teh curi kunaon waktu khosaro. Dur lohor teu salat, dur asar teu salat khosaro.
Sarta cukup melaksanakan amal jawari wungkul, amal batiniana. Waktu sholat nasudul minan teu. Nah, nu ngalaksanakeun hukukun fil awqat jeung hukukul awqat eta teh disebutna waktu sa'adah eta, waktu bagja. Nah, gitu. Jadi itu bisa orang nilai kita jadi ahli surga, ahli neraka, tinggali orang. Sanggup orang mampu teu nyukuran hak waktu. Anu bangsa jasmania, anu bangsa rohania. Tinggal gitu mikir. Di mana orang teu mampu nyukuran hak eta waktu, sing ingat waktu rugi, waktu penyesalan eta. Ceri kita teh dina eta waktu ke di akhirat itu. Lamun di dunia kene untung, lamun yang ulah cerik di istighfar, kudu cerik ayeuna, isukan moal cerik. Ayeuna anjeun doraka bari cerik, isukan di ditu sangsara bari cerik. Hayang ulah cerik di ditu, tobat ka Allah cerik ayeuna, keur ganti cerik isukan. Tah kitu carana. Aya kene usaha di dieu mah. Anu disebut waktu khosarah waktu mana? Nalika anjeun jadi budak nafsu dina eta waktu. Geus kitu. Nalika anjeun jadi budak nafsu dina eta waktu, jadi budak setan dina eta waktu, jadi budak dunya dina eta waktu. Diringkeskan ku ahli makrifat, ku ahli tahqiq. Waktu sa'adah, waktu makrifat ka Allah dina eta waktu. Paling gampang. Jadi beki ringkes wae aja. Waktu sa'adah, waktu anjeun makrifat ka Allah dina eta waktu. Boro-boro salat digubrak kana dosa tapi makrifat bagja jalmana. Balik ka Allah liwat pintu tobat sabab manehna teh gubrak kana dosa. Jadi balik ka Allah teh mana-mana gak bisa. Tina maksiat bisa, tina pakir bisa, tina beunghar bisa, tina pinter bisa, tina bodoh bisa. Ti mana wae balik ka Allah bisa. Keur anu pinter mah apal babullahna. Biasana jalma sok ukur-ukurna ka batur bisa mere ke masjid. Aduh, aing hayang mere. Geuning tapi teu bisa. Nalangsa nepi ka dur lohor teu daek salat balas nalangsa. Dah yang merek wasbat ulah mikiran babullah batur, babullah orang. Ulah ningali hak waktu batur, hak waktu urang. Waktu menang baliat urang tong mikiran sedekah ka masjid. Kudu sabar dina baliat eta nyumpun hak waktu pas ngadoakeun ajengan mustajab doana. Nu baleunghar jadi soleh. Mata ajengan di mana masjid anggeus ulah nyebutkeun menang manehna jeung beunghar unggul, nu pakir ge milu ngan ku ngadoakeun. Mun rek nyebutkeun menang aing jeung nu beunghar ajengan belegug. Belegug naon hatena nu belegug. Kudu menang sararea nyebutna. Bisa jadi sabab doana jalma fakir anu sabar dina kefakiran nepi ka beunghar saroleh aing jadi lancar jeung masjid tuh lancar jeung pondok meunang sarere nu fakir nu beunghar jeung termasuk ajengan ikut andil nyelesaikeun naon sarana pendidikan tuh. Jadi nalika eta waktu makrifat ka Allah, jalma sanggup jumponan hak Allah dina eta waktu. Zahir batin, hukukun fil awqat, hukukul awqat. Nah, mata cek bahasa arifin mah diringkeskeun. Waktul khosarah teh waktu nu mana? Nalika anjeun hirup dipingpin ku waham jeung hoyali sehingga jadi budak nafsu setan jeung dunya. Gampang mikir. Ari ka neraka atau ka surga jadi ahli surga, ahli neraka, ahli salamet atau ahli untung, ahli rugi teh. Gampang.
Cara pikirna mah teu kudu ngadaguan tuh apal urang mari cilaka karek teu. Ka ditingali urang. Termasuk jalma nu bisa nyumponan hak dina eta waktu. Termasuk jalma anu jadi budak nafsu dina eta waktu. Kan begitu. Waktu saadah teh nalika abdi Allah nyumponan hakna waktu jeung hak dina eta waktu. Dua mustahil. Namun orang na salat suhudul minnah, salat geus dipigawe can kacumponan hak Allah nu bangsa batin, bangsa dohir kacumponan, bangsa batin can kacumponan. Wayahna dituntut keneh ku Allah taala. Salamat moal selamat. Waktu saadah mah waktu urang ku Allah diberi kemampuan pikeun nyumponan hak dina eta waktu jeung hak waktu. Hukukun fil awqat, hukukun awqat. Cek bahasa sederhana mah ibadah usul ka so ari anu paham mah bisa ngabasakeun kumaha. Jadi itu bisa diringkaskeun nya. Itu cara berpikir orang teh supaya ulah terlalu bulak-bulit kemana-mana. Aing teh sangkan salamat kudu kumaha. Cumponan hak dina eta waktu, cumponan hakna eta waktu. Cumponan hak Allah anu bangsa amal zahir, cumponan hak Allah anu bangsa amal batin. Geus eta waktu saadah disebut teh. Waktu untung. Ulah ningali batur pinter hayang muruk. Urang mung diuruk mah hayang muruk. Saha? Lu masa bodoh mah daek ngaji eta naon. Ulah milu-milu ka batur, hak waktu da lain. Batur pinter, urang bodoh. Kewajiban nu pinter muruk bari ikhlas, kewajiban nu bodoh ngaji bari nah gitu. Batur beunghar urang fakir, batur beunghar kasurupkeun hartana di jalan Allah, nu fakir sing kuat sobar dina kefakiran, tong harasula sakitu. Lah mikiran hayang mere ka batur, da mah bisa barana kitu boga. Ieu mah kada sing hukukul awqat. Pikeun urang can tantu hukukul awqat sarua jeung batur. Tergantung waktu nu datang ka urang, waktu nikmat, waktu baliat, waktu taat, waktu maksiat. Mangga hukum ari hukum mah bahasana ditadita nu hukul awqat. Eta hukum batiniyah. Lamun hukum zahiriyana eta bahasa hukum teh hukum di hadrat Allah jasmaniyahna nyumponan kewajiban nu bangsa zahir disebut hukum fil awqat. Lamun tajalina ka Allah nalika hukum teh ta naon atuh? Ieu hukukul awqat, keur nikmat syukur, keur baliat sabar, keur taat suhudul minnah, keur maksiat tobat. Jadi atuh urang lamun keur pikeun nyalametkeun rohaniah urang mah tinggal mikirna nu opat. Jadi kudu bisa syukur, bisa sabar, bisa suhudul minnah, bisa tobat. Di mana engke datang waktu ka urang dua-dua tinggal prak digawena. Karena realisasikeun fungsikeun menawi gitu. Diringkeskeun. Nah, ayeuna mah kieu mah bisa nyumponan hukukul awqat jalma mun teu paham kana opat. Syukur, syuhudul minnah, tobat jeung sabar. Geus opat eta diringkeskeun di dinya. Sanajan urang ayeuna salat tapi teu syuhudul minnah. Ari nyumponan hak Allah dina waktu mah bisa, tapi nyumponan hak waktuna tah eta nu teu bisa. Jadi amal zahirna mah geus bener, amal batin anu can bener. Jadi nuduhkeun yen eta teh jalma can aya tajalli ka Allah taala gitu. Nu mata teu bisa syukur dina nikmat hak Allah na ka anjeun naon? Syukur.
Mata waqatul abdi arbaatun. Ari waktu pirang-pirang waktu si abdi teh opat. Hiji nikmat, wa haquhu alaika asyukru. Hak Allah dina eta nikmat naon syukur. Naon syukur hate nekadkeun ieu teh ti Allah. Gitu. Hak Allah nanti. Jadi kudu dicumpunan. Syukur naon? Syukur bil batin. Naon? Nekadkeun yen eta nikmat ti Allah. Matak aya jalma nu ngagunakeun hartana di jalan Allah tapi teu nekadkeun yen ieu teh ti Allah. Matak tetep we teu kasupkeun syukur anu sampurna ka Allah Taala. Da syukur dohir, syukur hukukun fil awqat ngagunakeun nikmatna di jalan Allah. Hukukul awqat dina keur waktu meunang nikmat nekadkeun ti Allah. Tah kitu. Dur lohor urang salat eta hukukun fil awqat, syuhudul minnah hate waktu salat hukukul awqat. Yes. Jadi waktu saadah teh nalika abdina nyumponan hukukun fil awqat jeung hukukul awqat. Ringkas satu. Urang can bisa nyumponan hukukul awqat, geus bisa nyumponan hukukun fil awqat. Wah, hak Allah can kasempuanan kurang sakabehna. Berarti termasuk waktu khosaro nu eta teh salat ge salat pijilakaeun. Naon sabna? Waktu salat jadi budak nafsu, jadi budak setan. Maka dina salat sabada salat takabur, dina salat ujub, dina salat riya, jadi budak nafsu. Jalma salat tapi dina salat jadi budak nafsu, maka salatna riya, salatna ujub, salatna sok suci. Asa hebat batan batur. Tapi lamun keur waktu salat anjeunna jadi abdi, jadi budak Allah mah kumaha? Salatna bener jeung fikih sarta batina nyumponan hak waktu syuhudul minnah. Tak ini mah kari ngaji nu opat. Naon syuhudul minnah, naon syukur, tak kari eta. Naon kumaha tobat, tobatan nasuha. Naon disebutkeun sobar teh, naon disebutkeun syukur teh, tinggal eta. Lamun keur meunang nikmat urang syukur, ari geus apal syukur mah. Aya nu nyangka syukur alhamdulillah, maca alhamdulillah mah. Ayo sok syukuran mun meunangna naon sok alhamdulillah. Nyari keur datangna alhamdulillah. Ngan eta duit dipake ngajomret jaipungan. Syukur lain. Ya, syukur batin nekadkeun yen eta nikmati eta disebut hukukul awqat. Hukukun fil awqatna gunakeun eta harta di jalan Allah. Terus sakitu, selamat. Ta eta nu beunghar di surgaeun. Nu fakir rena. Aduh kayak bagian fakir. Ari fakir sih. Teu kudu ngagunakeun harta di jalan Allah, teu kudu syukur. Nu fakir mah kawajibanna naon cing? Sobar. Ari sobar teh naon? Ari sobar teh diajar mah nahan nafsu, lamun sobar nu sabenerna mah teu ambek. Lamun urang keur teu boga ambek, teh eta teu sobar. Hayang ambek mah ngan ditahan. Sobar keneh eta, ngan sobar diajar can sobar sabenerna eta mah. Netak aya jalma tukang ibadah, sedekah osok, tapi naon? Tapi sesuatu wae rezekina. Kunaon can tahakukna makom sobar. Namun dina baliat geus tahakukna makom sobar, sing ingat makom subur. Sekolot makom sobar, makom subur. Aku kan kurang, aing teh salat osok. Mentigerat wae. Kunaon aing teh ambek keneh jigana mah hatena nya teh. Encan mangga. Punten ieu permasalahan teh kan di dalam taklifnya. Moal. Kumaha saumpama ieu jari teh sabab dalam taklif terus pada saat waktu anu kedepanana teh anjeunna teh stres gitu atau nanti gelok gitu nya. Kumaha sabadana dina saat gelok teh terkadang aya waktu anu sampurna akal kita. Kadang Eli kadang itu
Anu ditaroskeunna naon ngaranna? Terus karena nah eta dina anu Eling. dina jero anu stresna nah kalbat taklif ieu obat Maksudna mah nah kudu ngalaksanakeun obat gitu teh. Tah gitu. Taroskeun elingna saukuran bisa migawen teh kalau obat. Namun elingna bae eling mas deui eta mah teh waktu tuh. Saya sempat beberesna ge meureun can naon can cukup. Seperti kieu ya. Seperti head pisaan pegat-pegat. Ayeuna pegat head je. Ngan teu kanya dipakai salat naon sabna? Setengah menit tuh jak datang deui geutina. Kudu salat teh cisok. Mun aya saukuran keur bebersih, keur salatna waktuna eta wajib gawe salat. Tapi ari teu aya saukuran keur bebersih mah kawe tadi itu. Itu kan eta mah nyaritakeun anu tadi hidung jadi teu hidung tungtungna gitu. Bisa aja mah anu gering tungtungna. Ari keur waktu cager mah dihitung, keur waktu teu hidung mah dihitung kan. Mah dihitung ku Allah taala. Atuh teu mangul taklif nya, daya taklif ari keur teu hidung. Dari keur aya akalna tikoh taklif. Nu wajib ge leungit akalna tikoh ngan ka Allah unggul teu taklif malah disanakeun syariat. Bersolat nu terjam, bijil deui, turun deui, tuluykeun salat deui, masduk. Ari akal rohani mah balik ka Allah, tapi akalna tikohna leungit. Teu taklif malah disanakeun syariat. Syariat mah ukuranana akalna tikoh kan. Mun akal natikoh aya manggul taklif, mun teu aya akal natikoh teu taklif. Terus gitu. Mun aya cenah sakapeung, leungit sakapeung, eta aya waktu keur migawen teu. Teu kaburu mun ada legama, sapoe teu inget, 3 poe inget. Tah eta mah kudu. Eta mah kudu migawe taklif. Tah gitu kan. Naon deui cicok. Tah gitunya. Jadi lamun emut kadinya urang ya. Jadi kudu mikir teh hukukun fil awqat jeung hukukul awqat. Hukukun fil awqat hak-hak Allah anu dina eta waktu. Puasa Ramadan, salat anu 5 waktu termasuk hukukun fil awqat. Nah, eta migawe nu eta, tapi dina batinna ge kudu aya deui. Mun keur taat suhudul min nyaksi yen ieu teh nugraha di Allah. Saum Allah ngaluhirkeun jamalna urang teh nepi ka jadi ahli ibadah. Lain urang mah hebat tapi Allah karena ngadohirkeun sifatna sebagianna di diri urang. Tak gitu. Jadi anjeun mah sekarang tempat dohir jamal Allah. Teu ngarasa hebat manehna ada suhudul minna disebutna. Tak gitu. Nu ibadah kuring ngarasa hebat eta teu suhudul minna hukukun fil awqat kacumponan ngan hukukul awqat teu. Jadi tetap aya tuntutan ke Allah sabab ibadah batiniana teu aya dina eta waktu. Namawi ringkaskan we Bu mikir mah ye dina syukur, sabar, suhudul minnah, istighfar. Jalma mau bisa lepas dina naon? Dina nu opat, nikmat, baliat, taat, maksiat. Eta waktu nu opat pasti bakal datang ka urang. Urang migawe hak Allah dina eta waktu tergantung waktu nu datang ka urang. Bang Amerika salat lohor, urang salat asar. Ulah tuturuti salat asar beda waktuna itu mah Pak. Itu menang nikmat syukur, urang mah teu kudu syukur. Da urang mah menang baliat, sabar. Batur bisa syukur, urang bisa sabar, kabeh ge jalan balik ka Allah. Matak abdina Allah mah ku Allah disalametkeun kabeh oge. Dibisakeun nyumponan hak waktu jeung nyumponan hak dina eta waktu. Matak berbicara masalah salamat jeung teu teh hukukun fil awqat jeung hukukul awqat. Matak tinggal di dalam Quran wal asri innal insana lafi khusrin. Waktu khusran mana? Khusrin teh illal ladina amanu kecuali anu iman. Mantep sangkana urang mah aing percaya yen Allah aya. Kan segitunya ka iman teh. Percaya mah tentang tu iman, dak maksud iman mah
percaya nu make dasar makrifat jeung tauhid ka Allah. Aya nama bahasa iman teh kumaha tuh? Bahasa iman. Wal asri innal insana fi khusrin waktu khosarah waktu sa'adah. Nu tadi sih. Sanajan salat, sanajan nikmat, lamun urang jadi budak nafsu, budak dunia, budak setan, dina eta waktu lo khosarah, la fi khusrin. Yes. Illal ladzina amanu, lin percaya ayana Allah hungkul yen anu nyiptakeun ieu dunya. Amanu teh mana? Nyomponan hukukul Allah. Cingingan. Jeung nyomponan hukukun fil wah illal ladzina amanu. Nu bagja teh nu mana? Nu bisa salat bari usul mun manehna ke dina waktu salat. Mun manang nikmat syukur ka Allah, bari syukurna bener. Itu siapa disyukur teh kan? Ngaran syukur teh sorful amdi jami'a ma an amallahu bihi ma quli ajlihi. Ngagunakeun nikmat ti Allah dina nu diridhoan ku Allah. Eta syukur ngaranna. Matak mun harta ditasurkeun di jalan Allah, bari hatena nekatkeun yen ieu nikmat ti Allah. Eta bentuk syukur hate disebutna nu tadi. Ibadatun batiniyatun. Nah gitu. Itu kudu jauh-jauh mikir. Lamun urang ek naliti diri, introspeksi diri, ya ti ahli surga, ahli neraka, tingali bisa nyukunan hukukun fil Allah, bisa nyukunan hukukul Allah. Lamun henteu berarti hirup dipimpin ku Wahab jeung Ghazali jadi budak nafsu. Nah nikmat jadi budak nafsu, nah baliat jadi budak nafsu, dina taat jadi budak nafsu, dina maksiat disebut jadi budak nafsu. Cirina jadi budak nafsu dina maksiat teu bisa kentobat ku Allah. Cirina jadi budak nafsu dina nikmat teu bisa syukur ka Allah. Cirina jadi budak nafsu, jadi budak setan, jadi budak dunya, dina keur meunang naon? Dina keur tiba kana dina keur meunang nikmat teu bisa syukur ka Allah. Itu kantun kitu hukum. Aing teh beunghar jadi budak nafsu atau jadi budak Allah nya teh keur beunghar teh. Tah kantun kitu. Ayeuna keur salat, yeuna salat budak Allah atau budak nafsu urang teh. Nah itu. Tiba kana doraka, ayeuna jadi budak Allah dina doraka ge. Mana buktina ti buburannya tobat. Ari tobat teh babullah dina maksiat. Nu doraka bisa nepi ka surga Allah asal liwat pintu tobat. Far itu. Tuluy taruki jeung usul ka Allah nepi. Usul ka Allah teh di surga teh. Wallah hebatnya mentak abdina Allah mah tegu berang kana doraka ka surga nepi. Salat nepi ka surga, beunghar ka surga, fakir ka surga. Mentak kitu, mentak ajengan mengadua urang sarerea geus basan apa? Bari urang teh teh anu fakir, anu beunghar, anu belet, anu pinter banyak. Puasana muga-muga urang sarerea tong wakadi mautan ku Allah can jadi ahli Allah mah. Nah, ari geus jadi ahli Allah teh bahasa kinayah kan. Ahli teh anak mere nu tara pake ukuran. Ari ka budak sok aya ukuran masih antara. Yang beli motor Pak kasar 7 juta bikeun. Tara ngukur. Sugan geus digawe naon mana dieuing taraban. Jadi ahli Allah teh kakasih Allah. Lamun maneh ibadah saeutik ku aing ditaikeun darajatna. Lu saeutik ge saeutik arifin dia. Tuh, pan segede perut kucing ge pinten berlian. Itu loba geus wubuh komo loba mah. Doraka loba. Itu jamaah anu kafitnah ari balik maka Allah dihampura atta ibu minatan di kamaladan bala. Loba dosa waing keur dihampura setik amal keur digedekeun ganjaranana ka surga mah. Loba dosa setik amal ka surga ka Allah. Jadi abdina Allah, ahli Allah mati mana-mana nepi ke surga Allah. Tina fakir nepi, tina bodoh nepi, komo tina pinter. Gitu. Ya ilmu Allah sebenarnya. Jadi tinggal introspeksi diri. Urang teh fakir, bari bodoh, bari loba doraka. Cik kuduna. Hukukul awqatna naon sih? Keur mikir. Kudu naik kaji meureun
hese ngaji sing sobar. Itu loba doraka sing daek tobat engko sakitu. Batur ngaduk-duk loba tahajud urang tobat terus. Bari ceurik. Itu nepi ka Allah nepi. Kata kalau penting mah jadi ahli Allah. Wis jadi ahlina Allah mah nu bodoh ka surga, nu pinter ka surga, loba dorakana ka surga. Saeutik ge itu ari teh dihampura mah walah ripu. Mata ahli marifat mah kabingungna dikumpulkeun dina 3 perkara. Ceuk kamari. Salian ti eta bingung leutik, bingung gede mah eta dosa sieun teh dihampura ku Allah. Eta panggadena kabingung. Itu boga amal sieun teh ditarima ku Allah. Boga makrifat sieun dicanak deui ku Allah geus sakitu. Salian tinu tilu eta kabingung leutik, batur usaha maju urang teu musibah eta gengan leutik. Itu pokoknya geus dinu tilu dia kabingung. Ulah nganggap bingung dina salian dinu tilu sebab teu penting bingungna. Penting tak? Bingung teu boga duit, penting. Bisa datang duit pada di pikiran, bisa tak? Mikir duit teh di mana usaha teh. Malah datang. Itu penting. Anu penting mah bingung teh sieun makrifat dicabut deui, taat sieun teu ditarima, dosa sieun teu diham. Wa kullu ghammin dunahum saghirun khafifun. Sakur kabingung salian nu tilu leutik hampang. Naon? Leutik resikona, pibahayaeunana saeutik. Nupang podagna mah leutik, boga dosa teu dihampura bahaya badag eta mah. Boga marifat dicabut deui bahaya badag. Boga amal teu ditarima bahaya gede. Wa kullukum min dunahum saghirun khafifun. Itu walahu inqidaun aya tungtungna sanajan cilaka ge sanajan sangsara oge mun kusalianti musibah anu ti lamun musibah dicopot makrifat ku Allah dosa teu dihampura enan ibadah teu ditarima eueuh tungtungna sangsarana eta terbuka duit sangsara musibah teh udah loba usaha leutik sangsara musibah ngan musibah leutik di dunia musibah eta tasubna ngan musibah leutik walahu inqidaun eta mah tungtungna ari geus maot urang bakal bingung wae teu buka duit mah oh bejana nu maot bingung teu buka duit. Oh, kayak airah. Jadi jalma fakir ngan bingung eta buka duit. Rek meuli anu kurang wae, bingung ngan aya tungtungna. Begitu kusak maot mah eueuh kabingung rek meuli sirop teh buka duit teh. Tapi lamun dicabut makrifat ku Allah, bingung tidur di anepi ka akhirat tungtungna. Musibah gede mah bu eta we geus. Bukan salah kita seperti usaha gede ya, musibah eta oge. Dan musibah leutik. Lamun bukan salah kita dicabut maripatna musibah badag eta mah bener. Bukan salah ku Allah tadi naon bukan dosana tadi diampura ku Allah lah musibah badag eta. Salah mata kudu di kelas-kelaskeun kabingung teh urusan kurang. Anu teu penting tong dianggap kabingung. Pikiran leutik eta mah. Mun mikiran badag gue Matak jalma aya urusan dunia mah teu dianggap bingung, sabab urusan ta'alluq jeung Allah teu dianggap bingung. Itu mereka ini ngaji teu buka ongkos, waduh. Bingung we, sabab ta'alluq jeung Allah ya duitnya. Ariak meuli sirop mah teu ada sirop mah urang mah bingung. Itu lamun taluk jeung Allah kakara bingung. Rek ini teu boga ongkosna, rek pasantren teu boga biayana. Waduh aing bore picelakakeun gini teu dibere modal aku Allah ya. Ingat kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Lamun rek dijadikeun ahli ilmu aing boga keur bekalna. Atau minimal aya bekelan gitu. Ya mereka ini teu boga ongkosna jebang rek ini ti tajong geuring.
Jumaah cager, Sabtu cager, pas arek kana Salasa cepu ti tajong Kemis teu bisa ini. Aduh, gua aing teh moal dibere makrifat ku Allah taala. Pas arek ngaji Kemis ti tajong we teu kabur. Kamari mah ti tajong suku, ayeuna mah teu boga duit. Ari Kemis nu hareup panaon? Awakna gering, duit boga samina. Aduh, aing seset teh. Sukan aing moal dijadikeun ahli makrifat ku Allah. Pikir deui eta. Sing ingat kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Teu boga duit ge aing anu mawa, gampang we, teu kudu ribet lah. Teu boga duit ge mesti baleutik lah. Naon sabna waktu ngaji mah aing ini, naon sabna aing ngajakan batur. Sia masalah datang we ka uing bareng pokona mah alhamdulillah. Motor-motor batur, dimandian ku batur, dibensinan ku batur, ditumpakan ku urang. Oh, nah mana tuh? Mun aya mah urang kayak gitu, nu meulina batur, nu kabensinan batur, nu bogana batur, nu majegan ari pantun ku make urang tumpak. Digampangkeun ku Allah yang Allah boga lah ripuh gambeun. Ulun muyassarun lima khuliqa lahu. Pikeun ku Allah anu dipikeun si eta mah digampangkeun. Mata kalau dipersulit teh kuat ngadu andai ka Allah ya. Panitas Jumaan sok macan lain ilahilas tulil firdaus ya. Eta teh doa nu diplomat eta. Abdi teh Gusti lain ahli surga, tapi teu kuat kana neraka mah. Oh, kalau hari kitu mah mental surga sia teh kain. Balas era naon sabna rumasa diri luamokot kudu teu wani mental surga langsung. Lain ahli surga ngan ka neraka mah teu kadugaan. Eta teh taadu betul teh. Boga apa? Make adab-adaban ka Allah. Jangan kade ulah ilahilah stulil firdaus ahla waktu ngaji teu ngaji. Itu. Eta teh wali kutub nu sasauran eta teh enggak apa. Dipake ku urang. Gitu abdi teh lain di surga Gusti ari dur lohor alasare. Waktu zakat di Jakarta. Keder teh kudu berusaha urang teh. Ngaji osok berusaha kurang ditasulukeun hukukun fil awqat yang hukukul awqat dilaksanakeun kakara ilahilas tulil firdausi gitu ulah ilahilas tulil firdausi Allah hukukul awqat ditentang. Waduh kada berusahalah sing ingat teh Bu waktu saadah mah naon sing nalika urang ngalaksanakeun hukukun fil awqat yang hukukul awqat disebutna waktu bagja dibikeun ku Allah ka urang. Jadi urang salamet teh tergantung waktu dipasihkeun ka urang karena waktu kabagi dua diringkeskeun waktu sa'ada, waktu khusar, waktu sa'ada, waktu makrifat urang dina eta waktu khusar, waktu urang jadi budak nafsu, terjadi budak Allah sabab dipimpin ku Wahab jeung Khoyali. Kunaon dipimpin ku Wahab jeung Khoyali? Sabab eueuh makrifat hate ka Allah. Nauzubillahi min